Ya, lebaran ayeuna mah moal hayang baju anyar mah. Tumben anjir. Kumaha deh? Alus keneh nu kamari ge. Oh nya atuh aya ralus keneh. Meuli deui bisi mubajir engke. Heeh, hoyong naon atuh? Mau kena oge alim Alimnya mau kena ge. alanyar keneh nu kamari ge. Oh atuh. Syukur atuh aya kitu mah. Hoyong naon atuh mah lebaran ayeuna? Hayang langsing lebaran ayeuna mah, jeung ulah bau badan we. Heeh. Yang langsing anjir leuwih mahal ti baju atuh. Tapi aya kita nu leuwih murah. Gampang. Pokoknya mah mamah bakalan langsing lebaran ayeuna namanya jeung hilang teh bau badan teh. Mama tinggal mengkonsumsi Mama Lemon. Ya. Nah, make Mama Lemon. Teu apaleun ieu mama. Ya, Mama Lemon teh eta teh menghilangkan lemak dan bau amis. Dikumahakeun? Dioles apa ditinyu? Ya, Neng Revalina es teh mat. Eta teh kan rasa jeruknya Mama Lemon teh nya. Tah raos teh ditinyu sareng es batu teh. Dijamin pokokna mah sok we konsumsinya ku Neng Repa ieu. Dijamin Neng Repa. Nu bener ya. Bener. Atuh harek nyoba. Sok cobaan. Jamin ngebudah eta sungut.